Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sunda sadayana, dimana bae ayana, kumaha daramang, pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Katepang deui sareng simkuring di channel anu parantos maneh, channel anu parantos teu bireuk deui, nyaeta channel Panyung Si Basa, dimana channel Panyung Si Basa ieu baris ngabahas ngeunaan hal-hal kabahasa Sundaan. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin belajar atau mengetahui tentang kebahasa Sundaan, hayu kita belajar bersama-sama di channel ini. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau melanjutkan kembali pembahasan tentang kebahasa Sundaan. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kecap Rajekan. Mau tahu seperti apa? Silakan simak video ini sampai selesai. Dijamin setelah menyimaknya, teman-teman semua akan lebih memahami atau akan lebih mengetahui apa itu kecap rajekan. Check this out. Kecap rajekan atau dinu bahasa Indonesia disebut kata ulang nyaeta kecap anu diucapkeun dua kali atau leuwih sabagean atau sagemlengna, robah sorana atau henteu. Fungsi kecap rajekan nyaeta pikeun ngahasilkeun harti kecap anu lainna. Berikut adalah contoh-contoh kecap rajekan. Kecap rajekan kabagi kana sababaraha bagean, diantarana Dewi Purwa, Dewi Madya, Dewi Murni, jeung Dewi Reka. Tapi dina kesempatan ieu simkuringan ngabahas Dewi Purwa jeung Dewi Madya. Dewi Purwa. Naon ari Dewi Purwa teh? Dewi Purwa asalna tina kecap Dewi nu artina dua jeung Purwa nu artina mimiti. Jadi kecap Dewi Purwa artina kecap nu diulang dua kali dina kecap awal atawa dina kecap mimitina. Berikut adalah contoh kecap Dewi Purwa. Dewi Madya. Naon ari Dewi Madya teh? Dewi Madya asalna tina kecap Dewi nu hartina dua jeung Madya nu artina tengah. Jadi Dewi Madya nyaeta kecap nu diulang dina kecap tengahna. Berikut adalah contoh kecap Dewi Madya. Video kali ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.